Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi YouTube dina channel Mandina Mara utami nama anu mikaresep karena dongeng Sunda tanapi ngadang dongeng Sunda. Pamugi bae sadayana wargi sararehatnya bu istri pamagit nu anu disepuna wargi. Sehat jasmanina, sehat rohanina, digambirkeun rezekina oge ditebihkeun balaina. Aya dina lindungan atanapi pandang tayungan Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Eta pisan dipihara pisim kuring siang kalian wengi wargi etang-etang landung Bang Brahmana bangga anu parantos siap-siap pada ngadangkeun dongeng Sunda dina judul ngadu taluh wargi. Alah rupa ngadu taluh bagian nu ka-53. Dina bagian nu ka-52 urang harita masih nyarioskeun obrolan antawis satar astamnya ngeunaan hal anu bade didungikeun ka ian teanya. Maksudna itu anjeunna ka Cikao teh. Mangga udah ngadangkeun etang-etang landung Pang Brahmana. Ngadu taluh bagian nu ka-53 wargi. Wa abdi teh bingah ditepangkeun sareng ian katut si keke anu memang keur diteangan ku abdi. Tapi ari urusan balitungan mah asana teh kararago ka ina mah. Kumaha atuh pami enjing lah pasi siang. Ceuk parid bangun asa-asa malah astam gesanya nama teu puguheun loba teuing anu lalajo apan. Nyamang ari kapala yujang kitu mah kumaha pamadegan astam ieu. Sami Kang enjing we lah tembal astam. Kumamun si Ian jeung si keke kabur. Gambil karem we lah. Ari sieun kabur mah. Astam harita tandes naker. Tah kitu geuningan Ian. Jadi kapaksa urusan teh moal ayeuna. Sabab Jang Parid jeung Jang Astam kasida wijaksanana ngarasakeun kana kaayaan hate maneh. Ngajenan ka sasama manusia teu aya niat ngawibirang ka hiji jalma. Da kulantaran kitu mun maneh bener-bener boga rasa tanggung jawab isukan ulah ka mamana nya. Kami jeung Jang Astam katut Jang Parid rek datang ka imah maneh. Mun eueuh di imah ulah sambatkan yaya sarta ulah nyalakeun sasama lamun imah jeung sakabeh harta nu aya di dieu dijabal ku kami. Kaharti Ian cik satar harita bari mencerong ka Ian anu geus teu puguh rarasaan kahartos pisan tapi naon salahna mun ayeuna we atuh sakalian Ian nyungkun hayang tereh rengse ongkoh ulah sok nyanyahoanan. Sab eta teh geus meunang mikiran nu leuwih hade. Goreng kasebutna lamun urusan pribadi diuar-uar di hareupeun jalma rea. Kudu nganuhunkeun atuh lain bat sayong kitu. Jigera balik ayeuna mah. Ngan si keke kapaksa rek dikerem heula di dieu ieu. Ian teu bisa magar kumaha kapaksa ngagugu kana parentah satar teh. Atuh geus kitu mah wargi. Ian teh ngoleset turun ti imah terus mulang ka imahna. Anu sejen oge nungtutan bae baralik deui. Tapi anu baruga urusan mah araya keneh di dinya. Ronda nu 3 teu incah balilahan. Sabab kudu ngajaga si keke. Pak RT jeung sabaraha urang kolot kumpul di imah satar. Wargi kaayaan harita beuki peuting bae beuki simpe karasana tiis. Orang geus nincak kana janari leutik. Jangkrik-jangkrik di sarada patembalan jeung baturna. Di kajauhan kadenge aya anjing babaung sorabueuk di kebon awi. Ian harita ngagedig leumpang sorangan muru ka imahna dibarung ku Ratu Jajantung. Atuh hatena pating sareblak teu puguh rarasaan leumpang oge asa nincak asan teu. Barang datang ka imahna kakatrok kana panto kolotrak dilaan ku Nyi Inoh. Bus Ian teh ka jero harita wargi. Atuh aruha hareho deh bangun anu capek pisan. Gek diuk ni lampit
yang hunyar bari ngarahu. Ari ino sanggis nulakan panto selende nyamperkeun gek liuk bari nanya. Abdi lami ngantosan Kang, hate teu bungu rasa. Aya naon di ditu teh Kang? Nageuning ka kupingna teh mani rame. Katangkep bangsatna. Ceuk ino bari neuteub, katangkep. Malah beunang pisan. Digarotong dibawa ka imah si Satar. Tapi lain bangsat. Lain garong. Tapi si Keke, ceuk Ian. Si Keke, aduh, kumaha tuh Kang? Moal matakna naon ka urangna, mangkaning Satar teh geus nyahun kana Rusia si Keke. Kumalam Rusia Kang Haji bocor engke. Kumaha tah? Inoh kacida ruwaseunana. Nya ieu nu jadi pikiran akang teh. Malah aya di karuas akang nuwi banget. Naon Kang? Si Pari teh hirup keneh. Malah ayeuna geus datang deui jeung si Astam. Duanana aya di imah Satar. Geus janji yen isukan arek daratang ka dieu, pasti rek balitungan ngeunaan harta banda ditinggal si Idah teh. Gebeg ari teh wargi Nyi Inoh ngagebeg. Jeung ngarenjak bakat kuruwas. Jadi asa teu percaya ngadengik beja kitu mah. Malah geus kuat kayakinan yen Parid pasti jeung pasti nyatana paeh dihakan ku maung teh. Tapi naha ayeuna bet datang deui asa teu percaya. Na teh salah denge Kang. Salah denge kumaha? Da lain beja ieu mah. Bukti ka ciri jegrigna kanyahoan bungkeleukanana. Ngajugrung di imah Satar. Teuing mun ririwana mah. Tembal Sata, benten tembal Ian teh. Aleuh, kumaha atuh? Inoh gempeureun bingung ngadenge kitu mah. Inoh geus bisa neguh pasti eta dua jelema teh bakal ngagugat barang warisan nu dicekal ku manehna. Akang ge bingung ieu teh. Kudu kumaha ari geus kieu? Nganu jelas lamun perang teh mah geus rek nepi kana poncolotna ieu. Tereh nangtukeun nanu unggul teh saha, nu eleh saha. Urang ulah cicingan Kang. Ngekudu kumaha? Urang ini teh pisan. Urang lapungan bapak sarta bejaan Kang Haji, sabab lamun teu dibejaan bahaya. Urang nu bakal jadi korban. Akang henteu satuju. Har, na make teu satuju Kang. Narek sanggup ngayonan dua jelema. Ulah gagabah Kang. Mapang jalma anu datang di panjabaan ulah gagabah. Sabab teu mustahil lamun maranehna tas guguru. Tas neangan ilmu. Ayeuna ngahaja datang, rek ngajambal milikna. Tah, ngagugat hakna. Kitu ceuk Inoh manehna geus boga pikiran kitu. Tapi akang geus janji teh. Geus janji akang teh. Yen poe isuk moal ka mana-mana, rek narima semah nyatana Satar jeung si Parid Gatut Astam. Tah, lamun akang eueuh di imah, maranehna bakal curiga. Nu akhirna bakal leuwih goreng balukarna. Mun kitu carana pek akang malayanan maranehna. Abdi arek balik ka Ciwalun ayeuna pisan, rek lapor ka bapa. Inoh keukeuh harita hayang balik hayang minta bantuan ka bapana. Ulah noh, ulah waka ka mana-mana. Batur bakal leuwih curiga. Ajen diri akang bakal leuwih goreng. Ayeuna mah tenang heula, tenangkeun. Keun urang sang haripan. Tangke lamun geus puguh jujutanana, urang atur deui. Nah kumaha alusna? Inoh harita teh ngahulang. Jadi manehna mikir sakali deui naha mending ngabejaan ka bapana atawa mending sabar heula. Ana dipikir-pikir omongan salakina aya benerna. Lantaran mun ayeuna indit hese picaritaeunana oge. Kumaha atuh bebejana ka Ki Asmayi sedengkeun kasulitan nu bakal kaalaman teh can kanyahoan. Nya omongan akang bener. Keun ayeuna mah urang api-api teh nyaho we heula. Ngalamun geus puguh pikiraneun, ulah henteu kudu buru-buru lapor ka Kang Haji. Sareng ka bapa. Akang ge satuju ari kitu mah. Tembal Ian harita. Atuh geus kitu mah wargi. Jep bae harita jempe. Nutas ngadu pamanggih teh. Tapi jigana bae obrolan Ian jeung pamajikanan teh satengah teu karasa.
ngomong tarik nepikeun ka kadenge keluar. Ari di luar harita teh aya nu ngintip saurang. Barang ngadenge maksud jeung tujuan pribumi eta jalma ngereles indit tanus lumpat dinu poek ngabecir muru ka imah Satar. Tah datang-datang wargi bus katepas teu uluk salam heula da pantau muka sarta jalma ngaradiung keneh. Teu aya anu tunduh. Kalakar rame ngawadul nyaritakeun kajadian tadi. Tah gini geus datang deui. Kumarin euy kumaha tah? Cik Satar atuhkeun denjeun nu datang lantaran ngaja diutus ku manehna pikeun nalungti hiji jajaka nu ngarang Kirin teh. Ari obrolanana seueur Kang nanging intisari nama sakedik. Saparantos kasumpingan Kang Parid sareng Kang Astam enjing duka inoh duka ian bade angkat ngawartosan Haji Barkum sareng Karamana ngan jadi sebatkeun duka saha ramana teh. Kitu ceuk Kirin jajaka anu diutus ku Satar pikeun ngamata-mata ka ian. Bagus pisan. Mun kitu mah isukan ge kudu ditalingakeun ka mana inditna kudu kanyahoan tempatna ieu. Ceuk Satar hayta hati-hati pisan sarta bari ngagunakeun uteuk pikeun ngayonan ian. Irahani tanah Kang teu nyaho-nyaho ceuk Iming. Ih lain ge perang atuh ari kudu loba beja mah tenang we lah pokona mah beres we. Ngan isukan kudu sadia di duaan pikeun nuturkeun nu rek lapor ka Haji Barkum jeung ka Bapak si Ino. Tong ditanu sejen atuh kuring we lah. Iming nepak dada. Keun lah jeung abdi lah ceuk Ijan harita. Nya teu sarare deui nepi ka isuk harita teh wargi. Lantaran kagok ngan saeutik deui kabarai beurang. Atuh harita teh teu kanyahoan warginya. Fajar geus simiti hibar ti tebeh wetan. Sarta dipapang ku recetna sora manuk. Patembalan ejeng baturna malah hayam jago oge raung kongkorongok ngageuingkeun urang Cikao nu tibra keneh sarare. Brai-brai beki caang nya akhirna mah peuting kaganti ku beurang, jangjang peuting geus ngalingkup. Kasandekeun indung beurang. Manuk deui resep disarada, sorana embe ting berele, anak hayam ting cariak rame sakumaha biasana. Ari Pari jeung Astam teu ka mana-mana deui, jadi caricing we di imah Satar sagarupa disayagikeun. Pakaianana dahareunana jeung kaperluan sejenna. Sedengkeun si Keke mah diantepe ditepas, dijaga ku ronda kuduaan bisi lumpat. Tah wargi kira handut moyan harita sererea geus sagedangdan. Jadi Pari jeung Astam anu boga lalakon geus siaga. Di barung harita dibantu ku Satar jeung Iming ditambah ku tilu ronda anu satia. Malah Pak RT geus datang. Nyatana arek milu nyaksian kanu arek padu teh. Jadi rek nguruskeun harta ditinggal Nyi Idah teh. Langit lenglang taya aling-aling, caang di bengras matak waas. Bangun anu mere pangharpan. Pangharpan teh ka anyar, oh punten pangharpan nu anyar ka Astam jeung ka Parid. Wargi masih ngadongkeun dongeng Sunda dengan ieu nya dina YouTube lah. Teu beureuh dina channel Edman Dina Marah. Tah ponggi bae wargi sok sanajan ieu mang nupikeun dongeng atanapi mang nupikeun carita Sunda nya wargi. Biasa kitu tah kanggo landung pang beberah mana daripada ngalamun teu puguh. Tah begitu bener ka wargi bawa istri pamegetna anu sepuhna nya. Kumbang dikintunkeun kasadayana ieu malah bonus caket tembina da teu tiasa ngabsen kumargi seueur pisan alhamdulillah geuning anu ngadangkeun dongeng teh bae di dalam regi oge di luar negerina. Ngaturkeun nuhun oge ulah hilap sakali deui nya subscribe-na atuh like and share-na oge jamna oke jam loncengna wargi aduh bang mencetkeun. Atur nuhun warginya mangga ulah saeueuting nu kapihatur lah. Urang lajengkeun deui ieu carios deuykeun garengsena. Ngadu teluh bagian nu ka 53 terus 53 dinten ieu. Mangga urang lajengkeun.
Kumaha geus siap kabeh? Cik Satar bari menerkeun beubeur. Beres kari init ieu mah. Tembal Mang Salam. Oh aya tuh. Urang init geus mejeuna we kieu mah ieu. Si Ian jeung pamajikanana pasti geus sarudang ieu. Beral geus kitu mah wargi arindit nyaeta ngaleut hiji-hiji ngajug-jug ka imah Ian. Nu panggilanna Satar ditumbu ku Parid jeung Astam. Ditema ku Iming, Mang Salam, Ijan jeung Hardi pangpandeurina nyaeta Pak RT. Teka catur lilana di jalan wargi nya. Ta urang kocapkeun geus tapi we lah. Tarita teh Satar jeung kanca-kancana geus tarepi kaburuan imah Ian. Tapi can aya nu unggah panto tepas nutup keneh. Assalamualaikum. Satar uruk salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cenah tembal pribumi bari terus mengkakeun panto. Adi breh geus dangdan Ian ge. Da geus janjian yen poe eta bakal aya sema. Ngan katara bangun reuwas. Sabab nu datang teh maningaleut si Keke oge dibawa. Keke, sok mani unggah ti heula. Cik Satar ka si Keke. Mangga juragan. Tembal si Keke nyebut juragan ka Satar teh. Padahal teh nama amakeun pisan. Bu sarere harita ka jero teu wudu mani heurin di imah teh. Jadi teu dina kursi diuk ge da teu cukup teh atuh. Ino harita geus ngampar sama atuh ngariung bae bari sila ngajalemprak. Ian jeung Ino wargi diuk ngarendeng yang haripan kasemah anu sakitu lobana. Parid gawe narurat reret ngitenan kaayaan di jero imah. Bet ngarakat sakatena. Inget ka indungna, inget kana mangsa-mangsa nu geus kaliwat. Rampes di saung butut, puntene kasadayana kaayaan tebatan sakieu ieu. Teu tiasa ngahormat mung sakieu buktosna. Ceuk Ian ngamimitian muka carita ngabagiakeun ka Sema. Teu kudu riweuh-riweuh Ian. Nu penting mah pribumi aya sarta daeknya haripan. Taina Ian jeung Inoh geus saged, geus sadia pikeun narima Sema. Kuring ngucapkeun syukur alhamdulillah. Sabab ari pribumina aya mah tangtu urusan teh jadi lancar engkenan. Kitu ceuk Satar harita manehna ngomong kalayan tenang nu sejen ukur nyaksian. Upami kitu mah da geus jelas sarta geus merenah kana mangsana, mangga atuh geura pedar bejer beas na bade aya pikir saeunaon ieu teh. Ulah disumput salindung, ulah disindang siloka langkung sae wakca balaka we. Kitu cenah ceuk Ian harita. Manehna geus disabar hayang geura ngadenge naharek naon semahna teh. Najan geus bisa neguh ge hayang nyaho kana ketakna narek ku jalan kumaha. Kieu Ian kitu deui jeung ka Inoh. Kuring mah ngan sakadar ngajejeran, ngan sakadar pamukalawang, da ari anu rek nepikeun pamaksudanana mah langsung ku jenisna. Ngan pangna kuring milu-ilu buyungnya, asana henteu salah-salah teuing. Kaji nalika Aki Oyon, harita jumeneng keneh, kungsi amanat mihapekeun putra-putuna nyatana Otang jeung turunanana. Atuh kaduana nya kuring pisan dipikolot ku Jang Parid. Ngarasa boga kawajiban pikeun milu ngajejeran. Jadi supaya ieu teh regreg jeung beres roes. Daya wagelanana mangga teh teuing ceuk Ian. Bek atuh Jang, rek saha anu muka ieu urusan? Bade Jang Parid atanapi Jang Astam? Satar ngareret kanu duaan nu sejen ge tinggal lieu harita. Ari Inoh nutup bari hatena ngagremet keheul ka Parid. Ku amang we Parid ngaharewos heug geun ku emang urang buka dadak widi ieu kasadayana. Sim kuring bade ngawitan ngaguar maksad ngabudalkeun kareteg hate. Ceuk Astam bari ngarekepkeun silana. Nya sok Jang kadinya. Satar manidaria naker. Kang Ian ceuk Inoh. Akang jeung Ece pasti ngajenghok ningali abi jeung pun alo tumorojog tanpa larapan. Malah abi sija bisa neguh nya geus bisa neguh maksud teh. Pasti akang jeung Ece kaget ningali Pari datang deui ka dieu.
padahal samemehna geus kabejakeun maot. Tah ieu teh riwana ieu. Ceuk Astam bari nunjuk ka Parid nu ditunjuk mesem. Bener jang, ruas jeung kaget akang teh. Ari terasna kumaha atuh. Ceuk Ian nyaritana aya kene sopan saeutik, tapi sikepna mah kaciri semu ambek. Jeung deui pikiranana henteu tentrem. Diuk oge asa teu napak manehna. Ulah kagetnya. Oge ulah ruas. Sabab wajar pisan lamun abdi jeung Jang Pari datang ka dieu. Kahiji atuh ieu teh. Abdi jeung Pari teh lain sasaha, tapi pituin urang dieu. Cikan geus dianggap lemah cai nusa maksud sanes cikan. Cikao teh geus dianggap lemah cai anu sajati ieu teh. Tah, geusan bumetah bebela ka nagara. Kaduana abdi ka dieu teh lain ka imah batur. Tapi ka imah meunang ngabangun abdi pribadi. Babarengan jeung pun lanceuk sifatna indung paridea. Tah, kulantaran kitu asa pasalia jeung kanyataan upama akang jeung Ece ngaraos kaget ku dongkapna abdi duaan. Ian teu ngomong dikitukeun teh, kitu deui Ino. Da bener atuh, kuduna ge bunga sabab nu datang teh lain sasaha tapi nu mibanda eta imah jeung eusina. Tah ayeuna abdi moal panjang cumarita. Jadi moal jauh teuing lah malapah gedang bade langsung we kana pokona. Kapungkur pan abdi teh mios ngantunkeun ieu tempat. Lain teu betah cicing di Cikao. Lain teu betah atawa teu hayang riung ngumpulung jeung dulur. Tapi abdi teh hayang nenjo dulur hirupna ayem tentrem jeung pindah ku kabagjaan. Sabab harita karasa ku abdi. Yen ku ayana abdi di imah, Kang Ian jeung Seidah oge sok parea-rea omong wae. Jeung nu jadi sabab teh diri abdi pisan apan. Gitu. Sugane ari abdi init mah bakal ayem tentrem moal aya itu ieu. Tapi nyatana Seidah pribadi kalakah jadi korban. Kalakah maut bari jeung teu kungsi pinanggih kasegemaan. Mana komo nguping kanyataan nu leuwih parna Jang Pari anu jadi ahli warisna kalah nepikeun ka sangsara kalunta-lunta. Lara tunggara kabina-bina. Malah jigana lamun teu buru-buru indit mah dipaehan deui wae. Kitu cenah ceuk Astam geus mimiti omonganana rada nyugah kana hate Ian. Najan nya ge Ian teh kitu ari dibejer beaskeun hareupeun umum mah teu burung nyak harita beungeutna. Terumasa jeung embung dicaritakeun. Astam, na nyarita teh bet ka mana wae? Abong bibir teh diwengku abong letah tetulangan. Nyarita panu disada, ceuk saha eta teh? Gagabah teuing, si Parid mah teu diusir teu sing. Manehna indit sorangan? Ceuk Ian nyaritana geus teu dibarengan ku pikiran. Hawa nafsu geus ngawasa kana dirina. Teu terang abdi makan. Jinisna nu bakal nerangkeun. Ceuk Astam bari malong ka Parid. Pok Parid ngomong kalayan tenang. Mang Ian, basa kuring indit tinggalkeun imah. Kuring teh geus teu kuat nandangan kasangsaraan. Kahiji tara dibere dahar. Kaduana mindeng dicarek sare di imah. Malah kungsi kuring sare dina golodog. Kapanggih ku ronda. Kapanggih ku mang da. Basa harita keur ngaronda. Jang Pari leutik keneh can sagede kieu. Ceuk mangsala milu nimbrung, Ian ngarenjag inoh colohok ari satar unggut-unggutan sarta pok deui Parid nyarita. Tadina hiji poe nya kungsi kajadian. Kuring arek disalin pakaian leungit kabeh. Lomari kosong. Barang di teangan ayana di kandang domba. Barau kalotor ngahiji jeung tai domba. Ieu hiji ciri yen kuring teh diusir ti imah ieu teu meunang cicing di dieu.
jeung rea-readi lah katugenah kuring. Nya akhirna kuring milih indit batan kudu nandangan katunggaraan. Sabab tanaga kuring diperes, dahar diseret, dekaup salah saeutik unggal usik dicarekan. Teungeunah hirup kitu nya kapaksa kuring teh indit. Kitu cenah ceuk Parid teh wargi. Ian jeung Ino harita ngeluk tungkul. Beungeutna bareureum asa dibiwirang. Sabab kasalahanana dibolekerkeun ku Parid. Teu bisa ngomong ian teh. Liwati mantegeg dina angan. Jadi ambek nyedek tenaga midek teh wargi. Tah. Kumaha ari kitu tah Kang Ian? Ceuk Astam. Akang mah teu rumasa ngusir. Malah akang teh nepi ka berkaditu berkadieu neangan Parid. Tapi teu kapanggih. Ceuk Ian. Nya ceuk ge milu neangan, tapi da eueuh atuh. Inoh milu ngomong bari cengkat saeutik luk deui tungkul. Tapi naha balarea jadi pada nyaho. Yen Parid maot. Kumaha eta teta carana? Jigana akang mah atoh lamun Parid maot teh nya. Sabab ti harita terus cicing. Henteu aya satuluina. Tah mun nya mah nyaho yen Parid maot, nah teu ikhtiar pikeun maluruh mayitna. Jeung di kumaha we umumna da mayit jelema teh beda jeung bangke hayam jelema mah. Jelema mah yeuh aya paribasa. Leutik ringkang gede bugang, tapi akang jeung ece mah bangun tenang. Kalenggitan Parid teh jiga nu lugina hate geuning. Ceuk Astam beuki karasa maido ka Ian jeung Ino. Nya kudu kumaha atuh akang teh. Da nya harita teh Parid teh maot. Tapi nah ayeuna bet datang deui. Ceuk Ian harita nuju ngalindur nembongkeun kabodohanana, nembongkeun kasalahanana. Satar harita nyerengeh anu sejen unggut-unggutan. Ari Pa RT nu kungsi mihak ka Ian malah kungsi nang tayungan. Ngabelaan malah kungsi ngaku anak ka Ino. Ayeuna mah colohok atuh bangun heran. Saeutik ge teu hayang nulungan ka Ian jeung Ino. Naon nu geus dijalankeun ku akang? Waktosna wargi sadayana tinya kapan. Rupina dipungkas dicekapkeun bikeun ka dieu we heula. Dongeng Sunda dina judul Ngalu Teluh karangan Kiliksa bagian anu ka-53 wargi. Tah ieu dongeng Sunda sakoma biasa ayana dina YouTube-nya dina channel Mang Dina Marah. Jadi pamugi we wargi sok sanaos ieu mangrupikeun dongeng sangali deui sing tiasa ngajandenkeun landung pangbeberah manah nya wargi tiasa mulungan atuh ieu carios nu saeuna oge nebihan ieu carios anu aweuna. Sim kuring Mang Dina Marah ngaturkeun nuhun ku paratosan wargi sadayana. Gede jeung paturai insyaallah atuh bagian anu ka-54 nama carios ngadu teluh ieu enjing na waktos nu sami urang ngajengkeun deui. Atur nuhun ku paratosan wargi sadayana. Gede jeung paturai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.